Lari sakit kan mogok. Aduh. Iya rek foto-foto na oge. Kesangan manten. Aduh ya Allah. Aduh. Udah lama kadi kita tuh sorangan merenya. Ya orang ajakan lah cek asem si empi. Foto-fotonya di mana ya? Iya ya di Tatangkalan gitu. Terus saya di dia halus lah, coba mau deh teh kumaha deh HP tanya apa deh lah. Aduh, coba orang foto-foto aduh aduh tara lari teh kieu dah yang foto-foto heula jakir pamer aing kacek asem ya kasih empi. Aduh bapak aing geus nepi BIC foto. Ini cepet cina. Ini cantik. Alah. Aduh. Tapi ngos-ngosan gini. Tapi harus semangat. Menjaga kualitas badan. Ameh Mang Dadang tidak berpaling. Aduh, tadi dia. Belada banget sambal PA, sambal cabai hijau. Nunah nama lada. Iya. Tuh. Kenal, Pak? Dangkot sambal cabai hijau. Mana? Kok pedang? Si Siti ke mana sih isuk-isuk? Geus pakai sepatu, geus make naon, memang terusin pagawean. Geus mangkat di subuh ge make sepatu. Di subuh. Kalau make peren tuh nyambara yang nak mindah-mindahkeun talaso dikadikeun ai borang panas. Itu dijieunkeun. Dipindahkeun we. Kopi. Arek ngopi. Dan sarapan. Nah, sarapan sambal cabai hijau tah. Hanya geus beurang ieu. Normal makan na emo nimbal mah. Oke lah. Iya. Teh, tengah hari balik atuh ulang tuh. Geus susute mah kemana meureun nang udah. Sama plak-plakan wae belum subuh mangkat. Kemana memang mau pacul? Oh ya ke kantor atuh. Oh, Nyen naon dia Mang? Dia mudak. Beja. Aku kantor mau pacul. Iya emang kantorna mah gawena make pacul. Oh nyen meja ieu teh. Iya, belajar. Belajar. Belajar kecilan tuh. Terus satunya. Ya.
ngongkok aing tidur kuriling ge. Aduh. Teu rame aing mah serangan we. Batur mah meni berpasang-pasangan itu. Perempuan dan laki-laki teh meni bergandeng-gandengan. Meni resep da. Aing ka dieu teh sorangan we. Mang Dadang teh meni can kudang tadi mah enggak tahu ge. Ke Bang ngajak Cek Asem aing si empi. Tuh main itu tuh. Main bulu non sih teh. Bulu tangkis. Panas mumpung jadi foto-foto heula udah HP anyar bae dan pamer oke halus dah foto-foto heula urang pamer teh ka Cek Asem alam nih silo ka belah mana nya no angle na gelis aing pamer aing ini rame. Baik ih. Yes Hari deh ya. Baik sehat. Mogok. Beli minum apa nya? Mending ada raskieu, imah teh padahal di sapuan wae dah. Jadi ingat kasih Siti dah, hayang HP kamari. Nginceng eta HP teh budak. Segala yang kawin deui. Alah, teu anggeus. Kamari hayang salon. Aing ulah karaokean deui geus singke ngiluar di ka dieu. Salon aing di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Iya nih, aku pulang ini ya. Baru balik? Iya, baru pulang. Oh, ayeuna mah ngomongna beda baru pulang. Ya itu kan lupa lagi kan main Jakarta lama. Oh, lu ngomong bahasa Indonesia benernya. Ini ngomong-ngomong ini banyak banget nih bawaan ini. Can salaman, Pi. Iya ya, lupa. Saya dari itu. Kayak begini-begini aja lah. Ya ampun. Dari Simpang ke sini jalan kaki. Biasanya pakai motor. Ya anyar tuh, Pi. Itu. Mending pegat. Nggak tahu tuh kasih mah itu sama pembantu itu sono. Yuk mawa tas kesina naon. Tas budak ya yang sekolah lain. Ini gambarnya gambar motor ini. Anak kecil berarti ini. Yang kecil itu. Nih itu balik-balik. Meni betah bisa. Udah Mila, sekarang mau bikin kopi aja. Capek apa nih? Oh ya udah deh, kopi naon? Ya yang ada aja udah, kopi apa yang penting. Oh yang ada-ada aja ya kopinya. Lah. Oh terus reka mana? Istirahat. Istirahat dulu. Balik euy. Hayangna aya dibelikeun mana tas budak. Ieu naon? Oh paragi itu teh. Paragi lalaguan. Duh aingnya oleh-oleh teh nu kos kieu. Segala keresek eta urut wadah utah meureun di kapal. Alah. Siti teh ka mana sih nya? Eta anakna di dieu wae lebatan penitipan anak nanya. Ngan ulin we di dieu. Han, mamahna ka mana? Hah? Gak tahu. Geuning sih gak tahu. Iya jaga paket nangis dibuka ku Rehan. Bajeun lah. Iya tah neng mah iya tah. Eta mah nu teh Siti ge bisi rusak, ki care kanan. Mending iya tah. Sarua wae mama nya. Sarua nya. Ieu mah tong dioprek nu teh Siti ke rusak. Mending iya tah. Cepeng ieu ku Neng. Eta hiji ewang jeung Rehan nya. Tah iya Neng. Teh Siti sinarieun can ka dieu nya. Tah paket geus datang ke kari minta duitna lah. Ehan mamahnya kemana sih? Gak tahu wae Ehan mah. Ayo Neng.
Panas banget euy. Teu rame nya. Lari sorangan wae mah culang cileung. Engke mah ngajakan si Empi apanya jeung Cek Kasem si tah lari tah. Aduh. Mei panas kieu jam berapa sih? Pantesan geus jam 8. Meni resepnya rame banget di BIC teh. Meni garulis, nih karasep. Engke mah lamun kadinya mawa duit ah. Tibang kabeli es doang tadi meni ngararahannya aya di dinya mah. Di mah teh jus yang 1000 dah, di ditu mah jadi goceng. Aduh. Lanjutlah. Geus saya ngalempangkeun. Ya sukulah. Aduh. Lagi nyari suka. Aduh, iya itu lari teh lah. Aduh, mana eta sih? Baliklah. Jajan cincau kali-kali ah. Kuat luntur kieu lipan murah meureun. Mana cincau na bieu deui cincau teh ah. Minum wae. Hei. Mana? Hai. Tinggal itu aing tos di BIC. Pamer wae sia mah asa bobana naon oge. Di BIC. Ulah aing mah tos di BIC tas lari atuh. BIC meureun. Teu nyaho da pokona aing nyaho eta teh BIC. Sia di BIC lari nepi ka ieu mah ka dieu. Nya henteu atuh sia teh ye, aing naik ojek, naik angkot. Emang deket jauh sia teh BIC. Nya heula, cuman teh sia lari ti ditu nepi kan ka dieu aing gempor mah. Juga aing jelema buruh. Salaki sia balik teu. Oh, ieu teh hideung laki aing kan aya di imah sia teh. Nah si sia aing aya sia di imah na balik. Ya ampun, meni lalaki na balik pantesan sia tumben jajan cincau. Heueuh lah, lalaki aing mah duit balik di luar kota. Oh gitu, mawa duit. Mawa seseuheun. Aduh, meni mau seseuheun nya meni bangga. Jika aing atuh Mang Dadang balik mau pacul nya hotel. Nya susuhuna teh saya tuh kira-kira kuat loba banget aing ngeureun sabungkus ke mamai. Sia salaki sia berapa tahun itu balik-balik? Aya meureun 20 tahun mah. Goblok aing sia kawin berapa tahun sia teh. Heueuh nya. Nyao aing ge 20 tahun meureunan. Yang penting aing duit we, balik duit. Tu ayeuna kuat seseuheun mah aing sagorobag. Ya heueuh kajen teuing lah, yang penting mah baliknya. Heeh. Mawa kade mawa budak henteu. Henteu da, teu mawa budak. Teu lakunya budak. Bisi di ditu sia teh batahun-tahun teu nyaho sia teh. Kembali asal budakna ulah dibawa ka dieu we aing. Putih anak-anak sia man jadi anak tere. Amu aing tekean we. Ih, goblok sia mah menjadi indung teh galaknya. Oh nyaho ah. Tingali tuh. Oh, sia geus meuli HP. Oh, HP Realme. Oh, beneran meuli. Oh lah. Apa non? Tuh, HP Realme. Cenah cek sia aya nu ieu aya buah-buahan di dieu anu alus mah. Henteu eta mahal teuing cenah cek Mang Dadang. Nah, geus sia mah dicau tempelkeun di dieu. Ih, dang, aku cau. Ieu batur mah apel, sia teh. Teu nanaon batur apel sia cau. HP aing mah make kode tuh. Kode nanti aing poho baraha teh. Ih, kodona nu beungeut teh atuh kitu tah. Buangan, HP na aku banget aing teh deukeun hirup. Nu kos kieu mah goreng keneh anu make beungeut kitu tah. Tuh tingali aing dipoto keur kieu aing tuh. Di BIC aing tuh. Oh, saya di BIC. Oh, di BIC. Heeh. Saya mah mau noramat BIC gitu ah. Puguh jadi itu ge bacaan BIC cenah ge. Eta teh mun make bahasa Inggris mah BIC gitu. Oh gitu. Heeh. Oh meureun lah pamasia we. Maknya kita babaturan aing ngerakeun ngomongna meni Nora ih. Engke lari ka ditu ka BIC. Ka BIC. Heuh sia nyaho meni kararasep teh sia di ditu di BIC teh. Oh, lalaki. Nya heuh sia teh nu kasep mah lalaki berku awewe. Ya pesi sasada ieu. Heuh ieu teh encan aya nomor sasada. Wah, kali geus boga nomor lalakinya. Encan, tadi ge aing teh nya arek kenalan tapi aing era nyaho.
Ih, siapa kejeng aing ya? Nya, Lain, yuk itu mah orang Purwakarta doang ngomong lagi ayun-ayunan. Kok tunduh handengnya kena ge. biraku. Yuk lamun nanya teh nya. Tete bade ka mana? Gitu. Nah itu ayun-ayunan orang mawa kipas sama tiis. Heeh, daek sare meureun. Nah, Lain, aing sok era jadi teh lamun ieu teh lamun ngobrolna teh era. Ya tadi itu nanti ulah jeung salaki. Henteu aing ge sorangan. Heeh, urang mejengnya. Ieu nya ho, tukang dagang loba pisan di BIC teh. Heeh. Tukang segala rupa aya Jadi sia dagang itu lotek non di dieu sia mendingan ge. Set siapa aing ngomong loba lalaki kasep. Aing era meureun dagang lotek mah. Tong tadi ting si salaki sia karak balik oge ka dengeun sia. Es. Peker hees. Heeh. Kamu tuh aing nyusuhan meni loba banget. Yo atuh sia teh pahala, sia teh eta Mawa teh. susuhaneun, main mawa duit. Geus yang penting mah aya balik, sia teh syukur. Heuh engke. Lah salamet balik. Alus nya aing geulis nya. Tuh, HP-na pareum di wae da aing kodena teh poho aing teh. Cek aing nu make beungeut ka aya beungeut sia teh langsung trek we muka kitu teh ih. Heuh ieu nya aing teh kan aya beungeut, tapi beungeut aing keur geulis. Lamun keur goreng HP-na embungeun. Teu dek muka-muka rek kumaha oge. Hujit HP teh nya. Heuh HP ayeuna mah ieu nanda canggih cenah ge. Heuh eleh HP sia gitu ayeuna mah ku aing. Mamawar kumaha kabarna? Nya si Mawar mah aya we di imah. Karena nempo-nempo mamawar. Ayeuna mah geus sembungeun ka kebon, gaya eta nini-nini teh. Kunaon sih? Cenah ge hayang ieu cenah hayang wawarungan. Oh, nya heula ade oge. Ieu tempat nongkrong urang pan. Sia ngeunah tempat nongkrong kita aing teh sedang adonan bala-bala, kita ujungnya aing teh sia sokanan ngaladog wae oge. Tadi oge aing mangkat subuh-subuh coba aing. Aing susumputan aing mangkat ke sarare keneh. Adul banget tara barang gawe. Capek nya ho. Pantesan tara katempo atuh mamawar teh. Heeh, aya da. Biasana mah kan ka kebon wae, cenah ayeuna geus mogok, cenah ge tak keur peuting teh ngomong. Ai geus ngomong. kolot mah kuduna emang lagi di imah. Heeh. Teh nya ada cenah mah rek ngambrokan Bu Haji. Arek naon? Jam duit meureun asal ka Bu Haji rek naon sih? Makan sia ka Bu Haji mah. Nya aku masih. Ye dulur oge belum tentu bisa mantuan, keur susah kieu mah. Sih, tapi Bu Haji sakitu mah bagernya. Heeh. Ari jeung anakan oge sok mere wae. Heeh, Bu Haji linglungna Bu Haji eta mah. Ai cenah mana nginjem. Heeh, yang nginjem kamari ge yang jeker ka salon kan nginjem ke Bu Haji deui. Terus dibayar encan. Encan, apa nek jualan online engke tah kabeneran heueuh. Si Mawar kan nek ka warung. Heeh. Ku aing tukang online keun geus si bantuan tuh si Online Mawar. naon? Online eta bala-bala. Buset, online bala-bala. Bae, sete yang Penting penting ke mah. batur tiis meureun. Hanya digoreng dadakan, situ siga tahu Terus bulat. ngaturkeunana make naon? Pakai sepeda, kayak nginjem sepeda sia ke, sepeda saha ke katanya. Rusak sepeda aing ulah diinjemkeun Sia mah korek ke aing meuli sepeda deui lah. Ulah anu aing mah Sia meuli atuh, meuli motor ke nu second teh ya. Ayeuna mah zaman sepeda listrik enak mah. Sieun makena Kunaon sih? teu bisa. Sia mah teu bisa wae Aing inget keleutik nabrak tukang bubur pakai sepeda aing sieun nih makin kitu teh. Yang Terus geus cenah ka mana? aing geus balik heula nyawa aing pri beuteung, aing ngan mawa duit goceng. Yo di ditu mah es teh jus oge goceng, nyawa lain 1000. Buset, aing kudu bakal gede meureun. Heeh, sia mereka BIC kudu mawa duit gede. Aing mah ulin tuh ai kitu mah. Oh enggak sia tuh salaki sia kaulaan naon sia mumpung salaki balik sia teh nyeun anak ge ka ditu sia. Dih. Jorok sia mah ujung-ujungna ngomong teh. Halal apanan jorok naon sia teh geus aing bari. Aing ngaroreang mun laki urutan mah. Coba ieu meja sia meni kuat sarareukeut kieu sih. Heueuh mujina diganti ieu teh lain meja, ieu teh kursi sia Oh, mah. aing salah. Ganti ku sofa. Ah, balik ah. Balik sia di dieu ngahina wae Ya, tapi HP-na halus da. Menjadi hayang da. Mana apa sakan ieu